Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel di mana wae ayana. Di dalam video kali ini Abdi nuju aya di suatu tempat di masih kena di lembur Abdi. Ayeuna Abdi nuju di rorompokna Akang Ahmad. Aya acara silaturahmi sareng hiji dua tilu pertanyaan. Kumaha videona hayu orang tonton. Ayeuna baraya sahabat channel Abdi tos aya di rorompokna Kang Ahmad. Kumaha Kang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, asa beuki montok. Alhamdulillah alamin. Dina karesan ayeuna Abdi nuju karesan sehat. Aya naon eta sarareuas kieu? Anu kahiji nama meureun Kang, Abdi teh kela kiranya Kang. Asa poek. Anu eta kacamata. Aduh. Asa. Anu kahiji nama meureunnya Abdi teh silaturahmi ka dieu teh nya. Terus anu kaduana Abdi teh hoyong aya hiji dua tilu pertanyaan. Kangep nambah-nambah pengalaman Abdi pribadi. Kapayuna kumahana gitu kan. Kumaha? Ya panginten upami pertanyaanana tiasa kajawab ku Abdi. Nya ku Abdi dijawab, upami teu tiasa nya hapunten. Nah, Abdi mah jami biasa gitu. Sok kitu artinya. Kumaha kitu? Kieu we ayeuna mah supaya henteu nyongkolong ting kana waktos. Mun. Abdi teh bade naros. Ari santet teh aya henteu? Ari masalah santet mah kumaha jalmina, bisa aya, bisa teu aya. Laras, eta ge larasnya. Terus ayeuna kumaha carana orang supaya terhindar tina santet atau nepi teluh. Ari salarasna mah kembali di ka jalma-jalma sewang-sewanganana. Ya. Ayeuna upami alim kakeunaan ku santet, kahiji ibadah urang anu diharuskeun ku nu makawasa teh nyata atiullah wa atiur rasul, tah eta laksanakeun sesuai dengan perintah Allah jeung Rasulna. Upami hayang salamet dijauhkeun tina gangguan jin. Nyata nu berdasarkeun dari jalma anu dolim ka urang. Benar. Berarti eta mah tergantung urangna deui nya, kembali ka urangna deui gitu. Kembali ka urangna gitu. Lamun posisi urangna percaya santet aya terus keimanan urang lemah, ibadah urang goreng pasti bakal tembus kana diri urang. Kira Kang kita sekedap asa nu kieu teh sarana susut. Oh. Ya mah Kang istilahna naon ieu mah penjara gitu nya silaturahmi ka dieu teh. Aduh, ngara repot ya. Aduh punten. Itu nuhun Neng. Kalarasan istri nuju teh aya. Tadi teh nuju bade pangaosan gitu. Pada aya urang kali geuning di rumah. Alhamdulillah. Leuheung ayeuna mah Neng asa aya di dieu. Kamu itu namanya weh dinas abi teh. Ya. Alhamdulillah aya waktos nya asa dinten sawengi ayeuna anjing terus mangkat deui. Alhamdulillah. Aya di aktivitas. Tah baraya alhamdulillah masih bisa silaturahmi ka Kang Ahmad. Terus Kang ayeuna kieu nya. Abi teh anu terakhir mungkin imanya jawab pertanyaan. Nuhun. Jalma anu kumaha anu sok santetan nu kara itu teh lah. Jadi nyantet Ya, keluh meneluh lah gitu. bahasa Sunda di urang mah gitu. Jadi sebenarnya mah saur abdi mah orang-orang anu pecundang gitu nya. Jadi sebenarnya mah lebih keneh Putus-putus harapan lah sih namanya. Nah, lebih keneh urang teh irfabilatih ya ahsan. Jadi ku panulak nu sae batur mere goreng ka urang ulah hayang mere digoreng erek ku santet atau ku naon gitu nya. Ya. Anu sifatna urang kawani, jalanna jalan tukang, makanya bantuan jin. Gaib-gaibnya. Eta bisa we terjadi ke jalma-jalma anu mempercayai ayeuna si pelakuna anu dolimna yakin bahwa santet eta bisa dipake ngadolimi orang lain, terus si orang yang dituju mempercayai sugestina tarik gitu karena hal-hal seperti santet nu karar itu. Nah, lamun urang yang kuat gitunya teukeun aku nu karar itu. Tinggal atiullah wa atiur rasul gampil. Laras. Jeung deui aya namanya sok saleueur gitu berudak-berudak ABG lah anu tina putus cinta, tina naon nu patah teh kana santet. Kana teluh mah nya lamun cek Sunda mah teluh gitu man. Cek di Sunda mah gitu. Aya saur abdi mah sanes nangtang, sanes sok jago gitu nya. Insyaallah gitu ku mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Bade masihan naon bisa termos kulkas abeteng abdi mangga biasa mah da mah canten kan karar itu. Sok heureuy wae ieu mah dengan ini mah nya ceuk heureuy gitu. Tah kitu nya. Asal urangna bener-bener siap kuat. Tekan keyakinan we ka Allahnya. Allah yakin Allah bakal ngajauhkeun tapi urang ge tetep kudu turut kana perintah Allahna. Lamun urang teu turut nya wayahna meureunna gitu. Beunang gitu nya. Bisa beunang karena
nu tadina teh untuk kana apabila tiasa kan tadi anjurkeun gitu kan lamun koret batur ka urang mah berehan. Batur ngewa urang mah ulah malik nyewa lah gitu. Ulah malik ngewa gitu. Intina nya dibayar di kukahadean. Jadi ayeuna mah loba jelema anu loba anu boga lah istilahna namanya boga kaleuhan ilmu ti Allah teh kakak dipake dolim gitu ningan. Henteu hiji dua lah anu kana itu teh ayeuna lain dipake nulungan pan. Soalnya kan dihasut ku setan, terus setan kan memang ditugaskeun ku Allah, terus setan dibere kesaktian. Taina dimanfaatkeun ku orang-orang anu memang lemah imanna, salah penafsiranana. Memang aya yang ilmu kekuatan aya. Sebenarnya ilmu kuat gitunya ilmu sadayana ge ilmu Allah. Cuman kumaha urang maragakeunana makena di lingkungan gitu. Sebenarnya mah teu kengeng gitu, teu dolim eta teh kan. Ada sekila Kangnya itu asa nganggupayan kopi. Sok ditampi. Maraya sadayana ngopi ah. Di Bumina Kang Ahmad tepangkeun heula atuh. Mohon nepangkeun nya abdi Kang Ahmad di Kampung Banyu Resmi nya wilayah Gunung Halu keneh. Alhamdulillah abdi katampi di masyarakat Banyu Resmi. Sareng seueur oge lanjut cerita barayanya. Sareng seueur oge teh jalmi-jalmi teh anu lemah imannya ku faktor hiji nama ka hiji nama sigana ekonomi teh ya. Sigana mah kumaha carana eta supaya henteu lah loba kagoda jelema anu jadi lemah iman gitu. Jadi ngaruksakeun ka sararea ka rumah tangga kana sagalana gitu nya. Kumaha carana tah Kang? Da sabenerna mah ieu mah sharing lah. Ya ieu mah kan obrolan kosong gitu silaturahmi musyawarah nu ngahasilkeun ilmu gitu nu mufakat insyaallah. Amin. Janten sebenarnya mah lamun urang boga keahlian dina bidang usaha sok dina bidang usaha eta. Tah lamun misalkan eta ku Allah diuji rada kurang gitu penghasilan teu cukup, tah urang kudu tawakal kalau nu penting mah urang geus ngalampakeun kan ku Allah ge sok lamun hayang rezeki ku Allah pasti direjekian. Anu cicingnya direjekian gitu kan. Ayeuna komo mun urang ikhtiar. Ikhtiar mah naon we sakabisa urang ngadek gawe di batur, erek boga keahlian jualan, erek boga keahlian naon nyieun naon lah gitu keterampilan nu jadi duit. Kan di mana urang lamun dibere rada monoton usaha tah urang kudu cerdas, pikiran naon nu bakal rame usaha. Cerdas pisan. Nah, ulah ayeuna ujug-ujug dideketkeun karena rada berbau musyrik lah usahana teh. Make tumbal, make nukarar itu mah lain budaya Islam gitu kan. Jadi siga nu kasieunan. Siga nu kasieunan nya syirik lah gitu istilahna mah. Tapi ku Allah mah dimangakeun diijabah erek kumaha-kumaha ke ngan meureun konsekuensina engke di akhirat kumaha. Da sabenerna mah tanggung jawabna nya pertanggungjawaban gitu. Sabenerna mah jelema teh para apa kana aturan-aturanna mah ngan palebah ngalampahkeun kana susah. Nu salahna mah di istiqomahna hese gitu. Dasar-dasarna abdi oge henteu begitu bisa lah menjelaskan tentang aturan-aturan Islam gitu nya kan cuman aya setik-setikeun gitu. Dan memang kudu gitu ayeuna akang ginan silaturahmi ka dia ka abdi. Nya naros petasan gitu abdi aya ilmu nu dititipkeun ku Allah ka abdi nya sakedikna ku abdi ge pasti di bagi-bagi gitu. Kange pelajaran ka abdi kange kapayuna istilahna mah pondasi lah gitu nya. Urang teh kan ai pondasi mah kedah aya gitu supaya nguatkeun keimanan. Rata-rata ayeuna mah Kang budak ngora ayeuna mah kan da ningali budak ngora ayeuna mah geus jauh tiga budak ngora kapungkur ibaratnya. Zaman Akang kumaha budak ngora eta pan? Kange zaman abdi masih kene alhamdulillah tapi masih kene aya lah nu rada ngagalieun gitu tina akidah akhlakna gitu kan karena memang niat orang tua mah semua sadayana oge gitu nya hayang budak teh calardas palinter gitu dina agama teh da kahijina mah agama dalam dunia mah. Nah cuman pergaulan anu tidak terkontrol ke orang tuana gitu kan. Orang tuana tuh jadi henteu tegas gitu. Nah, emang gitu sih kebanyakan masyarakat gitu kan. Jadi hampir realitana setiap tempat ya gitu. Ya, tah meureun Kangnya Kang ayeuna mah abdi tos tiasa silaturahmi ke bumi Akang. Hoyong Kang pemuda-pemuda anu nonton ieu kasih masukan pencerahan supaya henteu mengkol kana jalan musyrik nu lain-lain. Alhamdulillah gitu Kangnya ya isor abdi mah intina gitu da ngepek tina masalah hiji gitu aturan agama bisa ngepek kana sagala rupa bokana
ekonomi nah gitu. Intina mah sok we atiullah wa ati rasul, pegang eta turut parentah Allah jeung rasulna. Tah dangukeun Jadi baraya. di mana orang erek usaha erek naon oge selagi orang tetap di jalan Allah pasti Allah ngabukakeun jalan-jalan Bener, kemana-kemana nu lebih positif gitu. Intina mah lah amun urang teu ngarti tanyakeun ka nu leuwih ngarti. Nah, Entong kanu pinter bisi minteran. bener. Nah, Bisa kanu jadi ngarti. nincak hulu. Nah, gitu. Cek bada Sunda mah. Ya, laras. Itu intina mah. Kan seueur lah tokoh-tokoh di urang gitu lingkungan urang, tokoh-tokoh anu ngerti tentang aturan-aturan Islam. Laras. Kali silaturahmi da moal di peta bayaran. Cek paribasana dongkap malahanan jadi rezeki. Bener, Aya bener. kopi, aya rokok. Tah model kieu seperti abi kitu nya dongkap ka bumi akang pan eta rezeki anu teu kaduga gitu kan. Ya. Berarti teh rezeki abi lewat akang gitu. Nah, gitu tetep rezeki nama rezeki akang teh Ya. alo Ya. mampir ka abdi. Nya diparalelkeun lah gitu Ya, istilahna. gitu. Tah gitu baraya abi sumping ka bumi na Akang Ahmad teh sanes bade ayana naon nya anu kahijina mah silaturahmi sareng aya hiji dua pertanyaan alhamdulillah alamin tos dijawab sadayana ku Kang Ahmad. Intina mah kangge para pemuda panginten ulah kabawa ku sakaba-kaba ku zaman ayeuna mah zaman jahat. Aya namanya Nu ngajamanana. Nu ngajamanana namanya kitu ya. zaman naon biasanya lain Biasa. zaman beki kolot tapi anu ngajamanana beki Kolot. beki kolot. Beki ngaco. Beki ngaco. Tah, kangge hiji deui nya. Sok. Kangge nya saha we lah. Nya. Dulur-dulur urang nu deukeut lingkungan urang anu nimrung dina channelna Kang Winan nya sok di sobrek gitulah. Sebreker. Mangga tah bilih bade silaturahmi ka abdi mangga upami abina aya Ya. abdi mah jalmi damel nya Siap. biasa ikhtiar di luar anu upami bade silaturahmi dieu nya welcome mangga diaturan linggih. Tuh hatur nuhun pisan sate acana. Sakitu we mungkin nya ka Kang Ahmad hatur nuhun tos Nuhun. tiasa sumping kana channel abdi sing sehat Amin. ilmuna sing manfaat Amin. dunia sareng akhiratna. Amin sawihna nya kangginan ge dina usaha Amin. dilancarkeun ku Allah. Amin tak kitu amin ya rabbal alamin. Sarirana diselamatkeun lahir sinerang batinna Amin, dunia sareng akhirat. Tah kitu. Nuhun Kangge pisan, salajengna pasumping ka abdi. ka pemuda sareng ka warga-warga negara Indonesia tetap jaga kesehatan, tetap jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge salajengna engke aya dina video adu part kedua masih tetap sareng Kang Ahmad kumaha caritana, kumaha videona kewe diantos. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.